lah wong. Disuka 17 Agustus. Yuk, aing ngarayakeun jeung saha yeuh. Kan aing cinta banget ke Indonesia. Atuh gugus ya hayang ngarayakeun aku kumaha. Eta tanu nyeun lieur ka hulu aing. Kumaha carana aing kudu hang bisa ngarayakeun Indonesia, hari kemerdekaan Indonesia. Sia mah Indonesia geus merdeka, geus merdeka encan. Merdeka naon sih aing? Merdeka geus boga kabogoh encan sia. Tuh emang kabogoh mah geus ge lo 4 kabogoh aing. Putih dia. Hayang sia. Meuli sadilar jada cenggot tilu aya geus. Aplikasina. Hah? Yo pakai apa aing tapi di casi di mah. Ieu saya amun nekala jada. Lah jada cari cewek yang cantik dan seksi. Aya geus cenggot tilu demi awan ge teh meuli sia. Iya inget terus. Ke stiker ieu urang. Heuh inget aing. Urang main kali itu bah. Orang hormat. Orang nengan target deh mah. Atuh mah ulah kacopan isukan 17 Agustus. Man urang balik heula ka kota. Nu balik bae ka alam urang. Ngarayakeun 17 Agustus heula. Banyak kudu balik ke. Atuh kumaha deui sia cinta Indonesia teu. Ya jelas lah kan gua orang Indonesia. Kan sia sama-sama orang Indonesia. Urang rayakeun bae pan isukan 17 Agustus meureun. Aing mikirna kieu, aing nuk balik ka kota asalna kumaha? Duitna eueuh. BM. Naon kudu BM? Budak rame mantap pan bekus batur. Kira aku aing gabung jeung grup ocoh deui. Kadang-kadang ya Anu leweh yeuh. Kunaon sih? bingung aing ya hayang ngarayakeun 17 Agustusan. Geus wadi liarkeun je, jangan boga pamajikan ieu. Sia mah pamajikan kudu aing mah hayang ngarayakeun 17 Agustusan. Sosokan pusing je, mending hayu urang tangan bos ocoh bae. Ayo. Bung ah. Sedih aing. Butuh duit paling hayung geus. Aduh, ieu cai perubahan ti zaman TK, SD, SMP, SMA. Kieu bejeng kieu. Bendera merah putih tuh. Kenalan. Hormat teh ke bendera merah putih. Mana? Itu. Itu mah gunung. Hormat teh hormat. Geus teh geus. Tuh. Itu mah bos ocoh lain. Oh. Ning sampeurkeun bae urang. Ya tuh, ayo. Bagus yuk. Heuh nya. Beda jeung di kota mah. Heuh nya mah bagusnya di kampung mah. Asli. Terus di mana sih ya? Ya bos, ada bos. Masih dasar loh. Sing bos. Sing ngasa atasan ceking. Jadi tahan. Milu mah Agustusan. Atuh sekoi lah. Atuh sa bos, banyak pira aku sa ilu 17 Agustusan. Pan aing urang Indonesia. Cinta aing ke Indonesia. Sia ngomong bau jukut. Bujuku cecah. Aku bon rido jeung aing. Ayo. Ayo ka mana? Mana? Ka jero mana? Cenah ngomongna 17 Agustusan. Pancantaran. Nah, itu kan Agustusan aja. Ih. Punya. Aduh, Dirda ayo. Agustusan diranya atasannya. Pancasila. Kurang salin mal yeuh. Tahu aja Narsia. Sekolah bae. Mantep. Emang siapa pas barena? Kan pas itu mah gampang ke sekolah. Salin mal ayo. Ayo. Tasnya mana? Itu. Mau tas gitu sih? Awal. Kesina naon? Siapa gue? Dan hakahan lu. Ih, lapor aing. Ih, saya cinta Indonesia. Sayung udah kan. Nyokot tas lah. Keren kieu. Serapi, tinggal hormat ke bendera merah putih. Sada. Kilo naik kenal. Macam mana ya? Bang sekolot kilo na lewe. Not no lewe bae. Ya mau. Heran aing geus mata. Tadi mah cengar-cengir wae sabari hormat. Nya ayeuna leweh. Nya yang duit beneran. Coba bere atuh. Penting. Mana bener? Kenapa nih Wong? Nya ting lewe. Wih,
masa Agustus ya weh. Weh, 17 Agustus. Ya, jalakan aing weh. Aing teu make baju sekolah, teu kosararia piraku sia budak sekolah masih kena ceurik sia. Udang, jalakan aing ya. Udang. Duna orang merdeka ke Indonesia, kuduna semangat ulah ceurik atuh. Woi, yang itu aing ngomong. Siadak, sia gaya naon eta? Gaya Power Ranger. Gaya Ultraman cuy. Aing sebagai bos yang serati bendera menunggu. Baris mah, baris ayo. Ayo. Atuh ayo. 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 Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Setelah aku berdiri, jadilah Indonesia kebangsaan. Tegak, gerak. Alhamdulillah. Ore, ramean, yes. Aing berhasil, aing berhasil. Bukan jelma. Asia. Asia. Berpreman.